Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillahilladzi manna alaina bi rasulihil karim wa hadana bihi ila dinil qawim wassiratil mustaqim wa ashhadu an la ilaha illallahur raufur rahim wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu dzul jahil azim sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi at-taharati ummahatil mu'minin salatan wa salaman daimaini mutalazimaini ila yaumiddin amma ba'du. Qala ta'ala fi kitabihil karim bismillahirrahmanirrahim inna arsalnaka syahidan wa mubasysyiran wa nadhiran litu'minu billahi wa rasulihi wa qala fi ayatin ukhra falyahdharil ladhina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnatun aw yusibahum adzabun alim. Wa qala nabiyyu Muhammad man dhayya'a sunnati hurrimat alaihi syafaati. Wa qala Syekh Junaidil Baghdad quddisa sirruh man hadara maulidan nabiy sallallahu alaihi wasallam wa 'azzama qadrahu faqad faza bil iman. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhu habibuhul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidina wasyakirina walhamdulillahi rabbil alamin. Sok di dia caralekna di hareup. Sok di hareup. Nah eta tukang foto awaskeun heula. Tah gitu. Sok caralek di dia supaya adat resep ari adatna. Tukang sang gedeken deui dia polomena. Basna tambahan detik deh. Kuduna memang kiai naik kata konsumsi bereskeun heula depan ganggu ayo langsung kan ayo bari ditinggalan ayo kira-kira ayo teruskeun lah sok ayo teruskeun nya kuduna korban lewat tuna sok ayo kira al-mukarramun wal muhtaramun, para kesepuhan, para sesepuh, para tokoh masyarakat, para ustadz, para kiai nusami halalatir hapunten biasa disebutkan satu persatuna, insyaallah akan mengurangi rasa hormat ke para kiai, ke para sepuh, ke para ustadz, mugia para kiai, para guru, para sesepuh sing paranjang yuswa nu barokah. Apa
aparatur pejabat pemerintah nu halaladir sami ku pribados tipika hormat atasan bawahan sipil militer TNI Polri urang daroakeun mudah-mudahan para pejabat urang tinu handap dugi ka nu luhur sing mareunang taufik hidayah ya Allah. Teristimewa para panitia penyelenggara acara Maulid Nabi khususna blok musola naon ieu teh? Oh, Masjid Al Halim. Kadu pesing abu yang murid nya. Masjid Al Halim kadu pesing anu kepribados tipika hormat kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Wengi ieu urang kumpul kanggo mieling kelahiran Nabi urang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saalam dunia jelema wari di luar negeri ge keur ngayakeun muludan. Sehingga ka negara-negara nu keur konflik anu memang mayoritas Sunni rata-rata keur ngayakeun peringatan Maulid Rasul. Kangjeng Rasul teh diibaratkeun panon poe sehingga dina berjanji sok dibaca bahkan tadi marhabana dibaca meureun kurang dia anta syamsun anta badrun. Rasul teh diibaratkan matahari dina pada wajahnya angan-angan kusabab panon poe barang nu samar jadi jelas munti penting jarum teu kadeuleu ku bapa jeung ku ibu tapi lamun beurang wasilah aya panon poe ulah aja boroning jarumna liangna ge kadeuleu liang jarumna ge katempo atuh lamun ti pentingna leuwih kang samar pemuda nganjang dah isuk-isuk goreng bener dunuk bisa jelas teh ku mata poe ku matahari sehingga hariruh tatangkalan wasilah disorot ku panon poe. Lamun panon poe ngannya angan hungkul secara zahir tapi Kangjeng Rasul hadirin wal hadirat Rasulna geus maot teu aya pupus di Madinah geus 1442 tahun tapi cacaangna nepi ka detik ieu masih kene nyenter di kadu pesing. Alhamdulillah. Maka manusia yang baik yang selalu mengenang jasa seseorang, manusia anu bagus anu selalu mengenang kebaikan seseorang, kakarak tingkatan jeung papada urang jeung tatangga nyen kabagusan urang esok aya sir aing masuk inget ka saya kana kabageranana atuh komo Kangjeng Rasul seluruh nu aya kumelit di alam dunia surga neraka langit bumi cakrawala manusia sampai aras lauhil mahfuz kursi malaikat asal muasal tina nur Kangjeng Rasul berikut corona beak corona ge atuh nah sababna da Rasulna keur diperingati kabeh asana ti Rasul geus mabur corona nang insyaallah diulang sieun mah ulah ka corona sieun mah ka Allah atuh corona aya da makhluk Allah aya bener makhluk Allah ieu wabah mah ngan ulah sieun ka corona na kudu sieun tetep ka Allah kardos euy kahardi aya ka corona sieun anu kanunian corona teh sieun bahkan cek Kangjeng Rasul di mana-mana Allah nulunkeun balwa ka hiji tempat ketika Allah turunkan musibah di satu daerah surripat an ummaril masajid maka jalma nutukan ngeusi masjid mah moal katarajang ku wabah. Amin. Mata ulah di renggangkeun barisanana rapat ke atuh iya jata mah perintah Rasul atuh lamun di imah urang lockdown jaga jarak ieu nu bingung mah ya
di imah kita jaga jarak jeung pemajikan. Oh ai kitu bukan urang sagantar gitu. Moal reuneuh urusan aya. Di mana-mana Allah turunkan balai kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya Rasul teh ucapanna benar. Maka Rasul punya sifat tin, 1 siddiq, 2 tabligh, 3 amanah, 4 fatona. Pertama sifat Rasul siddiq, lain pintar. Tapi apa? Siddiq benar. Nah sebab setiap orang benar pasti pintar. Tapi mohon maaf, tidak setiap orang pintar benar. Kadang-kadang pinter-pinteran batu. Betul apa tidak? Kadang-kadang lu pinter-pinter connect deh. Nah, urunan muludannya siap. Dipetan kabeh. Mahena pinter teu ngomong. Hageura urunan. Ari kakak aing mah geura petan bae deung-deungeun. Kakak mah cenah pandeuri bae sampai kuari teu bayar. Aya di dieu nu kitu. Atuh mending dibedil cek aing kakak. Kacak-kacak babinihan teh hirup. Nah jelemana atuh ulah jelemana mah karunya teu meunang dorangman. Nu kudu dibedil akhlakna. Justru hadirin wangi ieu urang kadu pesingkeun tasakur ka Allah. Syukur naon? Syukur yen Allah geus nyiptakeun Kangjeng Rasul. Syukran lillahi ta'ala li ijadihi sallallahu alaihi wasallam rahmatan lil anam. Urang kadu pesing poe ieu penting ieu keur tasakur ka Allah yen Allah geus nyiptakeun Kangjeng Rasul, bahkan Rasul didamel ku Allah ngajadi rahmat ka sakabeh alam. Alhamdulillah. Maka ieu urang kadu pesing ti sabaraha bulan kene geus geutrek bae salaki jeung pamajikan. Panitia geus musyawarah teu eureun rapat teuing. Sampai kata di can beres kena eta panitia. Woi, kumaha tadi atuh teh aku mah kitu. Aya kieu panganu loba jelema ieu mah kieu alhamdulillah. Moga-moga keluh kesal capek lihat hulu asup angin pagetrok ieu itu ibu kapek-prek kakeureut segala macam. Sampai terjadi maulid mugi-mugi ngajadikeun saksi di poe kiamah pangheulana digusur ku Allah ka surga. Amin. Amin. Ya rabbal alamin. Emang nageh lamun ngayakeun hiji masalah teh kudu musyawarah. Kudu urang babarengan, berat sama dipikul, ringan sama dijingjing, insyaallah. Maka cek ulama kudu kal yadain wala takunu kal udhunain. Anjeun hirup mah kudu kos leungeun. Nah kumaha kitu leungeun mah kompak. Lamun leungeun kede, leungeun kencaat, leungeun katuh teu kudu WA datang sorangan. Garo. Bener teu? Bener. Dengan katuhu ater dengan kenca datang serangan. Garo teu kudu ditelepon deui. Atel saduana digesek-gesek. Dina tugas teu pahili teu pasirikan. Maka ketika orang dina masalah muludan Isra Mi'raj apapun masalah, boga tugas masing-masing. Ulah sapasirikan kos leungeun. Kacawa kana cau leungeun katuhu, kana anggur leungeun katuhu, kana jeruk leungeun katuhu, kana daging leungeun katuhu. Isuk-isuk munjukul dina bujur segede peureuh. Cek leungeun katuh kedok kede ku dia. Waduh cek leungeun kede hahangitna bae kebagian. Usulah lo pamang cek leungeun katuh masing-masing tugas. Cek leungeun katuh hangga cek leungeun kede aing ge temen hayang ngomong basa eutik cek leungeun kede. Ngas geura cokot panyiuk katuh. Oh siap oplak sungkal bukan cap plak bersih yang tai wasilah kok tangan kanan datang sampean dari mana emang buat ngertos susunda di mana oh babinsa sampean J sing pundi Jawa apa Sunda oh Jawa sing pundi J, Jogja apa? Jawa Timur. Oh Jawa Timur pun di Jawa Timur ya? Oh Nganjuk. Oh Nganjuk.
sosial. Wis pokoknya ketawa be wis. Meriku merokok be di tengah. Insyaallah sampun lambat itu tugas Pandeglang. Oh sampun alhamdulillah. Insyaallah makin ngertos Allah. Estetik ngertos. Enggak, memang maunya beda Jawa orang yang Jawa wetan lain deui. Moal akur Jawa Serang mah. Dengan disirah, di Jawa itu mah tak aya dengan disirah jual kadu pesing baru mesing kendi ayu jana karena Jawa du pesing kompak lengan mah hadirin wal hadirat tugasna masing-masing tegadi itu wasilah kompak tuh deuleuh Masya Allah pagawean beres kukom kompak kecuali tadi karena kadahara maka tuhu lebah nyungkal lebih hahangitna anu kencang tepas ini urangnya gitu ulah sok pas ini tugas sia mangenahan nyeklan duit sia mangenahan lebah kadaharan aing gugumah piring ulah gitu tugas direlna masing tak iya bapak-bapak ibu-ibu sok ayeuna dina leungeun ngan mi HP hirup mah ulah kos ceuli kumaha kitu ya ceuli atuh dalah ya ceuli katuhu jeung ceuli kenca deket tapi najis can pernah silaturahmi masing-masing mah lamun ceuli katuhu sales mah berarti conge piraku wae ceuli sales mah ceuli katuhu conge dia celik kenca tapi bisa tutupan atau conge mah eta jelema masing-masing hirupna tatangga endek nyatu endek henteu sabodo amat ulah kitu enggak boleh tekenging hadirin tetap jalma mukmin jeung bapada kal jasadil wahid bagaikan jasad yang satu mun tatangga urang teu dahar urang kudu mikirkeun Masya Allah kumaha lamun aing kos manehna kudu saling tatangga musibah toong urang bareng-bareng Masya Allah urang menang milik ulah sorangan baik bere tatangga urang ngasaan minimal mah kartos ibu kitu tugas teh ieu dina leungeun aya sabaraha ramo ieu naon jempol ieu curug ieu jari tengah ieu jari manis ieu kelingking ini jempol pak ini telunjuk ini jari tengah ini jari manis ini kelingking semuanya punya tugas dan semuanya ada ibarat masing-masing nuka hiji jempol yang pertama jempol iya jempol pendek jeung gendut rata-rata anu gendut mah ustad naon sababna lantaran loba akan berkatna beda kok mulut mah Masya Allah iya sanajan pendek tapi aya gendutan berarti iya tadi dinisbatkeun ahli ilmu dinisbatkeun ahli Allah ahli ilmu orang yang punya ilmu agama tuh adalah ku jempol mah opat jari teh kacekel kabeh jempol ini pak walaupun pendek tapi 4 jari ini keraba semua tuh artinya inilah ahli ilmu geus urang teh kudu datang ke ahli ilmu mah sebab butuh siapapun orangnya dan kalau kita mengasuh masyarakat orang yang punya ilmu ulah sok pundungan iya mah ustad pundungan ih aneh ini atuh orang jadi ustad kunaon masyarakat kudu nurut kabeh Kangjeng Rasul mah tuh tingali mamangna Abu Jahal atuh ajar bae rada ngasuh mah kudu nemah kaisingan kakihan adenge bang jadah doang ya tah tuh karampa kabeh tuh jempol mah urang teh butuh karena ilmu bener jajal curug bisa teh ngarampa oh wah gitu bisa sampai ke modal urang muji teh mawa tasbih cukup jempol kita nih lagi dikir pak dah ada tasbih cukup sampai jempol 1 4 la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah 4 1 jari 4 pujian kali 5 20 hayang 100 5 tiklan ketika 1 jari
iya berarti 20 lantaran 5 iya jumlahnya 4 kali 5 20 kali 5 100 beres pakai jempol gitu mantap lambangna itu jeung kiai ini kecap nomor 1 jempol jeung lamun masalah geus diacungkeun jempol beres urusan woi rah kumaha ngaspal asal geus kieu bebu atuh geus minah anak odah tadi dia ngasana teh aing pe sepeda oh cuma anggeus berarti ngeun masal katarima wih din kumaha pamajikan aing wih biang orang biang kerok asal geus jempol pe nu ngacung beres urusan moal ngenyong artinya ketika orang hirup nincak dina rel agama beres akur cek negara akur cek agama rapi hirup mah kumaha boleh asal geus kieu beres dek kumaha sona wih boleh deh gitu asal geus kieu atuh jelema mah di masyarakat masih eta pokoknya kieu akhlakna bagus masyaallah nyaku bager beuh aing hese lah nyaritakeun anak kieu pokona ya asal geus kieu hirup mah geus beres asal geus dikiekeun ku jempol moal loba nyok hiji tah nu kaduana teh curug iya curug nisbat orang kaya nu dermawan curug lambangna lamun curug geus ngacung beres urusan ngalalamun urang kadu pusing dari jauh nu beunghar tapi nu berehan nu beunghar nu pelit nu pelit kasukan ieu mah nu berehana nu beunghar anu bereh anu bag yang dermawan yang kayanya saudara-saudara wih urang kadu pusing keur ngararapa begar ieu keur maruyung kunaon ieu kumaha aja masjid deuleu cenah kerubuh misalkan contoh ieu mah aing kamari tinggal internet cenah hulu aing tuh cenah sarman deuleu cenah pot ngoles di kamar mandi dan lieur keramik geus balocor maju tuh kasarta mah komo cenah genjat lawang manehna contoh ieu mah aju kumaha ieu atuh bingung kumaha kudu dibongkar ieu masjid panis yang ngalamun cek nu beunghar aya kitu aya duit sabaraha ngan aya 2.300.000 duit teh aya di total ya balanja 150 jutaan berarti bingung ya kami masyarakat ribu kumaha cek nu beunghar bongkar ari ieu urusan kakurangan anak aing tanggung jawab ari nu mayar material aing tanggung jawab ieu cek nu beunghar mampu ya Bu asal curug geus ngacung beres urusan hadirin kumaha bongkar engke nu mayar tukang bas aing bawa tukang basna ka dia material nu mana jual ngaran aing jeung aing siap itu orang kaya beres urusan lamun geus curug nu nunjuk artina didismatkeun ka jalma beunghar bakal rapi jajal nu miskin nunjuk hayo geura bernaon dari yang ngalamun kieu cenah kota maduang baringung atuh kumaha masjid kudu dibongkar bongkar ari ieu cenah barang-barang mah atuh pikiran budak dia ih tolol untung tadi jajak tanu miskin oh curug geus ngacung beres urusan Pak waduh nu beunghar teu rapat muak ceos macet nu batu pikiran wih sehat kakaknya alhamdulillah terus kan menikah luar tidak pada asup angin padahal mah hangit aja lemah muak wah mau dicarekan anu beunghar anu dermawan mah Pak moal jajan anu miskin muak kayak rapat muak ceos deh bau jurik setan dia ini mabuk dekat balong lamun gini aku mabuk dekat itu ada patan putih anak kuak dia jempol nah anu miskin tapi anu beunghar waduh Narda nang lambangna ya tunjuk sakeut cur nisbat saya jalma beunghar anu bag lain nu koret nu bager nu koret nu jang naon badak jalma beunghar palolit bener teu bener
loba teu saeutik du pamatak Islam dari maju kunaon sebab nu beunghar palal nu miskinna gede omong deui eta haram jadah dan didinya deui ayo geus nangkring nu miskin heuh dan nu pang-pangna tuh ya nuka inan ya nuka tilu iya jari tengah nisbat pejabat artinya pejabat itu harus jadi penengah, tidak boleh memihak, harus netral, lambangnya jari tengah. Anda orang tua kami, sekecil pun serendah pun jabatan pejabat RT apa saja, tetap Anda orang tua kami, orang tua yang bijak, yang adil, tidak memilah-milah kepada anaknya. Kudu gitu pejabat mah. Iya rakyat aing, itu rakyat aing. Iya mah lain kadang-kadang. Aing keur kompanye netral dua ngomong. Aing geus meunang, si itu mah teu milih aing. Dasana moal di aspal. Si ieu mah teu milih aing, moal di aspal. Kitu kadang-kadang. Kabuktian anak itu. Bapak wae pemilihan bupati gua di Paneglang. Ka mana cai milih? Atuh kumaha aing be? Hei, Bu. Milih mah di jero kobong. Nu nyahoan. Bebas rahasia. Kumaha urang teh. Ngadoa ka Allah Gusti penta nu maslahat jeung Bupati Paneglang nu mana ieu. Wa qur rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'alni min ladunka sultanan nasira. Ka mana nyoblosna? Geus no urusan marane anak-anak. Ngamun jadi pejabat ulah sok memilah-milah, ndak boleh. Orang tua yang bijak, yang arif, yang tidak memilah-milah anaknya. Anda itu orang tua kami dan kami sebagai anaknya. Ngerti? Iya lambang dari tengah, tidak bisa mihak, ndak boleh. Ayat kesalahan rapikan. Bagi orang namanya anak kita pasti yang nakal ada, yang bandel ada, yang soleh ada. Betul apa tidak? Orang tua yang baik yang bisa merapikan anaknya kok bisa mengurus rumah tangga begitu saudara-saudara. Tidak boleh memihak salah satu pihak, tidak boleh, harus net jari tengah iya nanya jari manis tuh ya Maya sanajan buntung ya Pak atau manis saya mau kira cobain dulu jari buntung sia atau mau coba ini lihat tanah atau iya oh dari mana sanajan buntung mau disebut dari buntung iya nisbatna para pemuda hartosna pemuda mah kudu make pantes bae rada deugel wajar pemuda karena dari pemuda jangan mangge meme kolot atau ngorah heula ngan pemudana kudu bener diatur ya jadah doang kudu nurut ka kolot iya nisbatna jadi pemuda tah lamun pemuda nisbatna jadi manis pemuda pantes bae nu diharap kudu pemuda. Nah sebabna bedas tanagana pinter nyaran duitna kolot cenah ngadoa didoakeun aku kami si hayo ayakeun muludan ayakeun berajaban masyaallah komo ieu urang mah lembur kadu pesing lembur Abu Ya Abdul Halim kadu pesing masyaallah lihat beliau ini seorang ulama yang arif yang hebat yang tawadu bahkan muridnya jadi alim kabir Abu Ya Cidahu, Abu Ya Cisandri, Abu Ya Kadukawang. Ini kan murid-murid beliau yang memasurkan termasuk provinsi Banten. Ini beliau saudara-saudara sekalian. Tayalah. Ayo ini orang ralat teh atuh babarengan secara musyawarah cek urang teh. Tah nu kolotna, nu ngorana, pajabatna, rakyat nu miskina. Tuh, nu mampuna, nu beungharna. Ya Allah, wal hadirin wal hadirat. Artinya punya tugas masing-masing. Aing mah teu boga harta, tenaga. Din Udin anon man dia nyumbang muludan waduh aing sedih aing masya Allah usum corona kuari lockdown lain ikut ayang aing masya Allah aing dia nyumbang mulu aing mencirik bae kamari ge Gusti abdi minta rezeki anu gede abdi hayang nyumbang muludan waduh can meunah keneh bae tahun kamari ona aing teu mere deui gitu tapi aing tanaga siap ngabereskeun berkat aing oke mawaan berkat aing oke apalah arti ada dana mun eueuh nu ngagawean
sanajan ratusan juta orang kado pesing menang duit ari eueuh anu ngagawean mah moal jadi tamuludan akur si ieu hartana nu ieu tanagana aing nu mayar kiai beres aing nu mayar kori aing nu meuli bubuahan cek saurang aing nu nyeun kue cek nu jadi aing nu ngakana kumaha nu ngakana basi tah kue nganggur nu ngakana benar. Nah ya nih para pemuda ya mantak pemuda kudu giat ngan hirupna pemuda hayatul fata bil ilmi wat tuqa hidupnya seorang pemuda dengan ilmu dan takwa tanpa ilmu moal bisa takwa tanpa takwa jelema moal bener hartas. Nah mantak para pemuda kudu aya pengajian aya di pengajian pemuda alhamdulillah laju aya nu ngajina aya 18 jeung tiang 20 kudu aya pengaosana ibu lamun urang teu ngaos moal bener atuh hirup mah taya nu kalima naon ya kelingking ini kelingking nisbatnya ibu-ibu iya urang ulah sok nyepelekeun ke seseorang hartina mentang-mentang leutik na boleh kadang-kadang nu leutik leuwih cengkir leuwih hebat iya cinggir nisbatnya ibu-ibu iya fleksibel urang atel ngok langsung jeli atel kelingking memang aya korek kuping nah betul nggak ini kelingking contohnya ibu-ibu makanya Pak nggak boleh mengecilkan ibu-ibu saudara temenang makanya Pak jangan sok dong sama ibu-ibu mereka ini makhluk yang sangat berjasa kita bijil dari mana emang bijil tina batu pasti ti ibu makanya bapak-bapak jangan sok sama ibu-ibu nggak boleh sama ibu-ibu cocok kiai terus kabeh aku jadi bapak dia tenang Pak kedeng di bapak dia kau yang ibu-ibu iya enak iya cinggir teh fleksibel urang baheula ya kolot urang mege lamun eta nyolok bol kotok ngendok jeung henteu aku cinggir colok coba ngendok teu ya lol aya endokan ya ku cinggir mau aku jempol boros dobol mau batur pasti kudu cinggir hartina sanajan leutik horeng gede jasana jangan lihat fisik saudara bener teh iya ulah dianggap enteng baji baji beli ulah dianggap enteng ya lamun suit bah waria ya nisbatna ulama, ya nisbatna orang kaya yang dermawan, ya nisbatna pejabat, ya nisbatna pemuda, ya nisbatna ibu-ibu, ya nisbatna kia. Lamun suit jempol jeung cinggir, kelingking dan jempol suit, set mana nu menang? Cinggir, sagagah-gagahna kiai eleh ku pamajikan mah. Sehebat-hebatna ustaz, sehebat-hebatna pejabat, sagagah-gagahna jelema sahabae heuh sanajan kumis segede pager kecamatan mun geus digetak ku pamajikan murengkel kabeh ge berikut aing ngomong Polda dinaon polisi dapur aneh teh Pak eta nu buka dengekeun Pak punten santri terutama nu boga hijib urang puasa hijib nasor hijib rifai bahkan hijib garuda sakala di puasaan kurang tapi eta aneh diketak ku pamajikan murengkel aing teu kahati aing ini bener oh bener ge pamajikan mus ngomong ya Allah kulo ngomong di podium haram dosa teu meunang pamajikan abi di mana di jalan nih nek ngendong nek uih nek ngendong uih ulang ngendong mohon uih mohon kahar dia aing padahal make hiji pribadi aing ya memuasan hidup nasor aing lain pamajikan tapi kunaon eta Pak Haji mah kenal leuleus oh horeng bikang mah hebat bikang mah naon sababna bisa ngaheuraskeun barang nu leuleus bisa ngaheuraskeun barang nu heuras eta masyaallah munasabah eleh kabeh eta di lamun suit jempol jeung cinggir set mana nu menang cinggir tapi lamun suit jempol jeung curug jempol dengan telunjuk set mana nu menang sahebat-hebatna orang kaya ingat
Anda tahu sodako, Anda tahu pengertian sodako bahwa itu pahala besar dan Anda wajib zakat, itu dari ahli ilmu. Mantak sagala-gala boga harta tetap kudu tunduk ke ahli ilmu, nu ngatur sagalana ahli ilmu, nu kudu tatanya ke ahli ilmu. Tuh artinya apa? Ada kekurangan, ada kelebihan dalam manusia. Mual sampurna sebab hirup nu sampurna kecuali rokok, hirup nu jago kecuali kotok, benar. Hirup nu sampurna kecuali rokok. Eta rokok sampurna teh rokok nu paeh, ari paeh hayang naon, hayang sampurna. Aya nu hirup hayang samsuna, benar. Tapi lamun suwit ayeuna cinggir jeung curug set kelingking amat telunjuk. Nah ini nisbatnya ibu-ibu, ini orang kaya. Namun suwit mana nu mana? Sahebat-hebatnya ibu-ibu eleh kudu loba duit mah. Dasar jurig duit. Oh, sahebat-hebatnya ibu-ibu, aya aki-aki umurna 70 tahun tapi duitna ratusan juta. Weh, mudah parawan ge. Aku jurig duit. Makanya pemuda hoi mun kawin mah jangan bikang nu pinter nyiaran duit. Maksudna kumaha kiai, sanajan duit disumputkeun dina sapatu kapagi teh ku si eta mah eta karana bikang pinter nyiaran duit tuh kitu ngaranna. Duit disumputkeun dina sapatu kok kapanggih bae teh ka beda-beda teh jelema. Ieu jurig duit. Tidak sok kumaha, arep dadah doang. Bu, sing jujur ari hirupnya. Ibu rek nyesehan kantong salaki kodokan heula aya 2.000 bebeja tetep. Pak, tadi dina kantong bapak aya artos 2.000 tetep kudu bebeja. Asal nek nyese kodokanna ku ibu aya 100.000 paling ulah bebeja tah. Cocok jadi ibu-ibu ya.